kapihatur ka pamirsa patepang deui dina carita Sunda, carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, garapan Mang Egi Pajri. Ka pamirsa anu nongton ieu channel tiga sekawan, mangga subscribe saloba-lobana. Carita Sunda dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, mangga urang dimimitian prung ah. Hayang mama cigraya sanggung geus asak ngeun wayahna bae nya eueuhna naon, jangan sakieu-kieuna cig atuh geura dalahar. Ma uing mama nu sangunangan saeutik. Apud saeutik sewang bae atuh, eta teteh maneh teu kebagian. Ulah kitu yeuh, ai karunya teteh maneh bagian. Ma, uing manaan ngan saeutik ma. Sing sabar bae atuh nining. Lapar meureun dulur maneh. Kumaha engke jagisuk kuari anak aing bisa dahar. Kumaha deui engke jagisuk asa ku bararingu ieu geus kieu. Cik atuh kamukri ulah kamalinaan teuing. Ya uing mah di dieu pusing urusan anak. Anak meujina gumatok, meujina parabaneun. Hutang geus ka dieu ka ditu. Kudu kumaha ieu geus kieu. Ma, nining mah hayang keneh emangna ma. Kumaha atuh nining? Nya sanguna ge geus teu aya deui. Iya sih, apud teu ngabagean. Teteh, mah aing apal teh. Apud yang mam deui ye, cangguna eueuh. Nya sabar we atuh. Ke bapa maneh malpal datang sugan. Karunya teuing nya. Sing salalabar wae anak king. Mak gena taku lapar nama. Ngendalah di kumaha atuh. Keun atunya. Sugan isukan urang manggih deui sangu. Oyana wae heulanan sing sabar. Jak kieu kayanana atuh. Geus geura. Mam entos mending geura sarare atuh. Ke sugan jagisuk pageto mah. Papa maneh ge datang. Alah, aing geus nyampe ka imah ieu. Aduh, capek oge. Kesarencan ieu si emehnya. Emeh. Leuh, saha eta? Ieu salaki nyaneh datang. Uleuh Kang Mukri, hiap atuh.
Kamana bae akang bet kamalinaan. Kuring mah muni geus putus asa jadi imah ngurusan anak anu sakit kaayana. Akang membat kamalinaan. Ih eme, akang teh pan geus usaha. Kumaha cara lager barudak? Alhamdulillah awak nama cager. Syukur bae cara ger mah. Duh, akang hayang nginum ya. Ciga tuh cai ya. Capek lah lampah ya. Tah kieu eme. Alhamdulillah. Akang usaha geus hasil. Geus tinggal ngajalankeunana. Kajen ku kumaha ge ye urang pengaruh ku sabar emeh. Akang geus manggi perusahaan anu sakirana bakal ngangkat derajat keluarga. Syukur we atuh akang. Ari geus papanggihan mah. Tah kieu engke urang mulai ti minggu hareup mah nyieun warung we lah urang wawarungan. Leutik we heulaanan akang boga modal saeutik mah boga milik. Tah kitu ngeun ke lamun geus asren aya musyawarahkeuneun aya obrolkeuneun anu kacida pentingna ieu. Tapi ieu oge pikeun ngaronjatkeun kahirupan urang-urang keneh wae emeh. Kumaha? Mangga wae atuh ngiringan. Kuari geus peuting wancina reureuh kayaknya urang isukan ngobrol deui. Da akang capek ya hayang istirahat. Ieu heulaanan bisi akang kaberangan. Ieu cukupkeun we heula kabutuhan-kabutuhan di imah nya. Ieu oleh-oleh akang balanja tadi di jalan. Euleuh akang. Muni kuloba kieu. Badeng-badeng akang memenang maling. Is, ulah sok ka mana karep maneh. Menang halal ieu mah. Menang usaha. Geus beh. Urang istirahat heula nya. Mangga akang, mangga. Aya naon nining? Bapak geus datangnya mak. Keun we jaker sare keneh. Terapeun meureun. Yeuh nu penting mah gerak ka warung ka ditu. Sig geura meuli beas, meuli lauk, meuli naon we kabutuhan. Asik. Bapak menang duitnya mak. Atuh. Cig atuh gerak ka warung. Wayah kumaha ya emeh. Geus beurang akang. Ari si Nining ka mana? Keur ka warung tah balanja. Jadi imah teu aya nanaon. Syukur Hai siapun. Sare keneh empud mah. Keun. Kieu emeh yeuh. Akang boga obrolan anu kacida pentingna ieu nya. Ngan wayahna
maneh kudu ngagugu, maneh kudu ngarojong. Ieu pikeun kahirupan urang keneh wayahna ieu mah nya. Ja urang geus seubeuh nandangan hirup peurih, seubeuh urang nandangan hirup tunggara. Ieu wari urang tinggal ngarasakeun kumaha engke hirup boboga ngeun wayahna. Kahayang akang, tujuan akang maneh kudu ngarojong emeh. Nya hayu wae atuh nuturkeun bae kuring mah. Kumaha ceuk salaki? Heueuh atuh. Tak kuari kieu emeh. Kamar buri wayahna bersihan bae nya. Tong loba tatanya heulanan bersihan ku bersihan, rapihan kamarnya. Cuan kalalotor, siapkeun sapuratina di dinya nya. Tuh kamar anu buri, kamar goah. Oh kitu akang, ari tujuanana? Keheulanan kieu ieu. Ieu urang kajen kumaha ge. Hirup urang kudu robah emeh. Ulah susah jeung susah bae tah. Kapaksa akang ngambil jalan anu menurut maneh mah pasti kurang merenah. Ngeun eta mah urusan kumaha engke. Nu penting urang laksana bae kahayang. Anak urang supaya senang, maneh pon kitu deui emeh. Geus ieu mah ulah nyempad, ulah sok nolak, ulah tuan cengarojong kana kahayang salaki. Kumaha? Ya anu sakirana karada kaduga mah tuh dilakonan ku kuring oge. Heueuh syukur heueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuh geuning aya Pak RT ieu teh. Mangga calik Pak RT. Oh, entengan sakedap ye. Kang. Aya kapriogian doang ye. Aya kapriogan naon kira-kira na Pak RT? Mangga. Sok atuh geura wakca. Ieu di Palikaler tuh. Urang keur ngayakeun pembangunan masjid. Ngan ieu mah wayahna we nya. Disuhunkeun kaikhlasanana we. Ya urang aya ngabangun masjid, sangkan masjid urang rapi kitu tah. Jadi ieu aya disuhunkeun sumbanganana kitu tah sakawasana. Oh gitu. Mohon. Tapi kieu Pak RT. Insya Allah lah. Ku siapa mungkin di taur lah ngen ieu karak dongkapmu nama tina abdi nyusul lah ka ditu masjid anu Palikaler teh nya anu dicaket rompok Pak RT. Sumohon eta. Tah gitu kin abdi ka ditu ka bumi Pak RT kin. Abdi nuju lelason keneh ya. Oh mohon atuh. Diantos kinya di situ. Mohon mangga Pak RT mah. Mohon pasti. Yuk, mangga Kang. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya baik ta RT. Minta sumbangan deui lah naon lah. Nyaho nya duit hararese. Alah. Komo nyumbang masjid. Salat tilok
aing ka masjid tiluk naon tiluk kudu sedekah. Alah. Mun teu mah anu sok ka masjid doang lain. Mun aing mah tiluk cadu amat aing kudu sedekah. Ah. Oh, Kang Mamet. Ayo naon yo. Yang parto. Lainnya. Di poe ka poe. Di minggu ka minggu nepi ka geus 3 bulan ya. Kaayaan Pak Mukri beda ya namanya. Ya oi. Manehna hirupna pesat ku ari. Perjalanan 3 bulan ngawarung kaayaan mending sepeda. Padahal geus 3 bulan tak yang parto. Nya. Kuring oge heran. Nah usahana naonnya nu sabenerna. Padahal manehna ngan ukur warung loletikan tadi nama. Kuari mah mending geus jadi toko. Oh nya heran. Sabet ararane kaayaan hirup anu balangsa anu sangsara kuari mah boh jadi saudagarnya yang partonya nya bobo ai keur haon yo wayah kiwari geus cidudrung bari ngomongkeun batur sanes kitu Bah Komar aneh banget kok kaayaan Mang Mukri. Hirupna mending ngaronjatnya. Usaha naon tamanina? Nya, bogo Bah Komar. Kuring de heran kaayaan anak. Aduh rasa heran. Ari rezeki jelema mah beda-beda atuh jang. Meureun geus manggih jodona. Pikeun kahirupan manehna. Ulah sok kamalinaan teuing ari ngomongkeun batur. Ai taeun teh pamali eta teh. Nyaneh deui parto. Sok nyontoan teu endah kanu budak. Atuh lain kitu. Abdi mah Bah Komar ieu mah heran lain ngomongkeun. Ieu mah nyaritakeun. Bet anehnya. Yuk sanes Bah Komar bade ka mana? Bogo kieu ya. Urang peuting cenah ku Pak RT. Kita kumpul di imahna. Tah aya naon yuk? Aya naon Pak RT? Cenah nita urang kumpulan cenah. Bah. Bogo kieu. Ieu di kampung urang kiwari dirarasa geus kurang aman. Di dieu di ditu geus loba anu kapalingan jeung nya bet ararane. Aya nu leungit duit, aya nu leungit emas. Pokona mah geus lain saeutik ieu jelema anu bararoga laleungit perhiasan jeung duitna. Asa ararane nya. Boga tah. Kuring oge teu ngarti boga tah. Bah Komar, bet bisa kitunya. Kampung urang anu talina tentrem, anu talina tiis, kiwari bet. Bisa kieu nya. Jelema anu bararoga bet laleungit kitu. Teu can deui cenah. Kamari peuting. Palurah Dudung. Leungit cenah duitna 15 juta. Teu can deui cenah. Bu Haji kamari ieu emasna cenah leungit 30 gram. Sok ararane nya. Badeng meureunnya. Aya anu teu pararogo teh urang ieu. Meureun parto. Kuring oge teu ngarti ieu. Tah geus ge mah kieu bae. Penting urang kumpul di mana Pak RT. Pastina mah baris nyawalakeun masalah ronda ieu. Itu urang tingkatkeun ronda sangkan di kampung urang aman deui
jeung ieu anu maling supaya geura kapanggih lah geura katewak araranehnya untung abah mah teu boga nanaon boga ge pamajikan geus peot ai abah ai taun teh peot-peot ge lumayan bah kumaha engketa si peot anu maling udah sok kamana-mana atuh ari maneh parto. Nah ieu mah wayahna ke peuting jam 8-nya urang kumpul di mah Pak RT nya. Siap siap atuh bah siap. Kanggo kadang warga Cilembu sadayana kiwari geus jam 6:30 peuting urang warga masyarakat Cilembu di alhamdulillah perantos kumpul. Aya naon di Pak RT? Aya naon kira-kira Pak RT? Oh naon ajang RT. Oh kieu ka warga masyarakat Cilembu kumargi di kampung urang alina geus teu aman. Di dieu teu ditu geger ku pamalingan. Geger nu kapalingan maksudna mah. Nu emas lah, anu duitna lah. Jeung nu rea-reana deui. Ku kituna kuring menta ka warga masyarakat Cilembu mulai di peuting ieu jeung saterusna urang ngayakeun ronda. Kumaha satuju? Satuju ai. Tah itu. Terus ieu mah sangkan kampung urang aman deui. Kampung urang tentrem deui. Urang tingkatkeun ronda di kampung urang. Mulai di peuting ieu urang tugaskeun ronda saurang 5an maksana teh sapeuting 5an ya. Sapeuting 5an peuting ieu anu kagiliran Jang Parto, Jang Husin, Jang Ahmad, jeung yang ieu saha anu eta tah? Oh, nya. Jang Ewon tah eta 5nya peuting ieu. Sok mulai di peuting ieu urang ngayakeun ronda. Tang sabisi aya naon-naon, bisi aya anu bahan nyurigakeun. Gara-gara datang ka dieu laporan. Nah, bisi aya pancang pakewuh mah gitu. Terus ieu mah urang iatkeun deui. Sing saring sing pageh kancing, sing saring set pageh iket. Pikeun ngamankeun lingkungan urang nyaeta kampung Cilembu. Bet araranehnya aya kajadian seperti kieu. Biasana mah kampung urang teh tentrem, kieunya aman, damai. Ya mah bisa kieu yo. Lah. Ampun teuing. Nya ari ieu nya ari Mang Mukri ka mana yeuh? Teu katingali. Bogo heran abdi ge Pak RT. Nya, kuari jarang gabungnya jeung masyarakat. Aneh, jarang pasamuan jeung jalma loba. Kunaon tanya Mang Mukri? Ari hirup geus boga, ari hirup geus serba aya. Kuari kunaonnya jarang gabung jeung urang? Nya, bingung oge tapi keun we lah. Sabab manehna mah kuari mah geus jadi pembisnis. Bisi meureun teu kaburu waktu. Teu aya luang pikeun gabung jeung urang. Kayak tamah kula baris di bejaan manehna isukan lah lamun aya waktu. Sabab manehna ge kudu aya rasa tanggung jawabna pikeun ngamankeun lingkungan urang tak kitu. Tah geus penting ieu mangga di mimitian ronda
sangkan kampung orang aya dina aman gitu dah. Kumaha siap? Siap RT. Siap. Siapa? Siap Sok atuh mangga. Sakali deui lamun aya naon-naon geura-geura lapor ka dieu nya. Tah kitu. Sin, Husin. Oh, aya naon batu? Lain ya. Penting ieu hawa bet nahan asa tiisnya. Ari di Gardo ya saha? Pan di Gardo mah aya si Ahmad jeung reng-rengan jeung si Awon segala di dinya aya araya. Pan urang nu kagigiliran ngeliling kampung maduaan. Oh sinya ngendarasaan yuk. Asa cara romprek kieu nya. Asa karareung kieu aya naon nya. Kita merarasaan wae meureunaan Biasa bae atuh. Hayu urang ka belah kaler yuk. Tuh urang ka belah ditu ka komplekna Mang Mukri. Karunya urang amankeun belah dinya soalna manehna lumayan kuari mah kayaanana beda jeung urang-urang. Lumantak urang coba we lah. Urang uliling kadinya bisa aya naon-naon. Oh hayu hayu. Sin. Aya naon Kang Patro? Lain salah ditinggalian gitu deweknya. Parangsa kabelah dituduh. Kabelah timureun. Di mana Mang Mukri anu ngolebat euy. Maknya. Tuh kabelah dituduh. Ka rungkun cau nu belah timur tuh. Katingali tadi euy kuing. Ngolebat. Tapi parangsa eta budak leutik. Nah anak sahanya anu pulang perengan wae aku ari. Sok araraneh tuh nya. Oh nya oi. Bener tok. Tuh. Kabulah dituduh. Dewek oke ningali euy. Duaan anak sahanya wae aku ari nya. Cicing urang intai coba. Aya anehnya anak saha da wae aku ari euy. Tuh. Sin, maneh kabelah geger belah ditunya, ka geger belah kencaeun, Imam Mukri, dewek nu kebelah di nu kebelah katuhu, urang pegat. Tuh manehna ayana tadi asupna ka rungkun cau tuh. Aduh ayo Awas cingkade. Tok, nya siap. Parang sa aing mah ya kadieu ya asupna ya. Allah. Kamana ngararesna ya euy. Tuh kapanggih euy. Maluring ka buluk kieu. Kamana si Usin euy teu kadenge-denge. Waduh. Cilakanya. Teu kapanggih. Pamirsa sadaya, cerita Sunda hayang sugih mihara tuyul urang cekapkeun dugi ka dieu sanes waktos urang sambung deui. Hatur nuhun, cag permios.